Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Asyana seja nepangkeun wasta pun Siti Hawa Intan Diani Fitri nenehanana Intan NPM 1802 hiji 02 hiji 0005. SIM kuring di jurusan Sastra Sunda Entragan 2020 hiji Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Di dieu SIM kuring bade sakedik cumarios ngeunaan teks naskah Sunda kuno anu judulna Bima Suwarga. Teks naskah Sunda kuno Bima Suwarga anu kusim kuring bade dicarioskeun teh nyaeta mangrupakeun teks naskah Sunda kuno anu eusinana teh nyaritakeun tentang Bima anu kantos dimumule ku urang Sunda sareng ku urang Jawa dina abad sekitar abad ka-15 sareng ka-16. Gunana pikeun nyampurnakeun tugas bahasa dan kebudayaan Sunda kuno. Acana ngahaturkeun nuhun ka Bapak Dr. Andes Undang Ahmad Darsa M.Hum, Bapak Rahmat Sopian M.Hum, sareng ka Bapak Aditya Pratama M.Hum salaku dosen pangampu dina mata kuliah Bahasa sareng Kebudayaan Sunda Kuno. Sareng ngahaturkeun nuhun oge ka rerencangan sadayana anu parantos ngaluangkeun waktosna kangge ngabandungan SIM kuring cumarios dina ieu rohangan. Supados teu nyongkolong teuing kana waktos, urang kawitan wae. Tadi dieu aya carita Bima Suwarga. Carita Bima Suwarga teh mangrupakeun hiji carita anu kalintang populerna di Bali. Tah dina zaman kieuwari upami naroskeun kitunya ka urang Bali, saha deui kitunya moal aya nu bireug kitunya kana carita Bima Suwarga. Nah, sabab carita Bima Suwarga di Bali teh ayeuna nya masih keneh populer kitunya, bahkan di dieu dikuatkeun saur Hedi Hinzel dina bukuna The Bima Suwarga in Balinia Suayang 1880 hiji. Ieu lalakon teh mindeng dipintonkeun dina raraga upacara kremasi sabada kapapetenan bari ngamuliakeun para karuhun atanapi anu sok disebat Pitrayudnya. Tah, janten saur Hendi oge nya carita Bima ieu teh osok dipintonkeun kitunya dina acara upacara kremasi sabada kapapatenan kitunya. Tah, pikeun tujuanna teh nya ditujukeun pikeun para arwah anu ngantunkeun supaya salamet sarua jeung pandu anu disalametkeun ku Bima. Janten sapertosna mah urang Bali teh masih keneh osok ngalakukeun adat istiadat ieu teh tapaul oge kitunya ka Bima kitu anu waktos itu nuju nyalametkeun pandu. Tah janten we si carita ieu teh sering dipintonkeun dina upacara kremasi sabab di dieu tujuanna teh kangge ngamuliakeun para karuhun sareng supaya si arwahnana anu maot teh salamet kitu saur kepercayaan orang Bali mah. Tah teras dina mangsa pra-Islam kapelna memeh abad ka-16 carita Bima Suwarga ieu teh dengan saukur populer di Bali tapi di sakuliahna Jawa. Salah sahiji buktina nyaeta Candi Sukuh anu aya di Karanganyar Jawa Tengah. Tah teras digunakeunana teh pikeun upacara ritual mangsa abad ka-15 anu lain ngan ukur nembongkeun tradisi Hindu tapi leuwih utama tradisi lokal urang Jawa. Tah, teras di dieu aya gambar relief Bima Suwarga dina Candi Sukuh anu aya di Karanganyar Jawa Tengah. Tah ieu teh mangrupakeun candi anu saur tadi osok diange tradisi teh kitunya. Tah ieu candina teh anu osok diange tradisi teh. Tah teras lajeng deui tah carita Bima Suwarga anu kapanggih di tatar Sunda. Tah carita Bima Suwarga anu kapanggih di tatar Sunda mah ditulisna teh dina bahasa lancaran. Bahasa lancaran teh nyaetakeun bahasa anu osok dipake carita sapopoe dina zaman harita. Jadi sapertikeun bahasa-bahasa anu aya dina kidung, anu aya dina dangding. Tah sapertos kitu eta teh mangrupakeun salah sahiji bahasa carita sapopoe dina zaman harita. Tah lajeng deui eusinana teh mangrupakeun paguneman antara Bima jeung Batara Guru. Janten teks naskah anu kapanggih di Sunda mah nyaeta mangrupakeun teks anu eusinana teh tentang paguneman antara Bima sareng guru.
Tah benten deui kitunya sareng anu versi Bali. Upami versi Bali mah nyaeta mangrupakeun naratif kitunya anu leuwih nyokok kana versi puisi anu disebut kidung. Tah upami anu versi Bali mah eusinana teh sapertos ke naratif kitunya naratif janten si caritanana teh atananapi seperti versi puisi kitunya. Tah benten deui sareng versi Jawa Barat anu diteuteulkeunna teh lain caritana tapi dialogna. Saur tadi teh ya anu kapanggih di Tatar Sunda mah nyaeta eusinana teh paguneman antara Bima sareng Batara Guru. Tah lajeng di dieu caritanana mah dimimitian ku ambekna Batara Guru lantaran Bima ngancur-ngancurkeun kayangan samalah ngalelehkeun dewa anu ngawasa naraka Yama. Guru murka bari nalek Bima naon pangkalakuan Werkodara teh bet kawas jalma owah. Bima mampu ngajawabkeun sakur pasoalan anu diasongkeun ku guru nepi ka sang murbeng jagat teh boboleh. Tah maksudna namanya di dieu teh janten carita naskah anu kapanggih di Tatar Sunda teh dikawitan ku caritaan ambekna Batara Guru ka Bima kitunya sabab Bima teh ngancur-ngancurkeun kayangan. Tah tuluy di dieu Bima guru teh kitunya nalek ka Bima teh naha make jeung ngalakukeun kitu panyantanya naha make jeung ngalakukeun ngancur-ngancurkeun kayangan. Tapi didinya Bima tiasa ngajawab sadaya pasoalan anu dipasikeun ku Batara Guru. Tah teras lajeng deui di dieu anu pamustrunganana nganugrahkeun sawarga ka Pandu nya ngaliwatan dialog pegat antara guru jeung Bima. Doktrin Siwasme anu kacida kompleks jeung beungharna teh dibeunjeur beaskeun. Tah janten di dieu teh tujuanana Bima ngambek kitunya tujuanana Bima ngancur lemburkeun kayangan teh yang nyalametkeun Pandu. Tah tidinya kulantaran doktrin Siwaisme anu kacida kompleks jeung beungharna teh dibeunjeur beaskeun janten dicaritakeun sadetail-detailna kitu dina naskah Bima ieu teh. Tah teras di dieu kalungguhan Bima teh nenggang tibatan kabeh dulur-dulurna. Iniana lain ngan saukur pahlawan dina perang Baratayuda tapi oge salah sahiji manifestasina siwa dina wujudna anu pikasieun atanapi anu sok disebat Sipa Beijirawa. Tah di dieu dicaritakeun oge dina naskah ieu teh sanes ngan saukur nyaritakeun Bima anu jago kitunya dina perang Baratayuda tapi nyaritakeun oge kalunguhan sareng kabageuran Bima. Teras lajeng deui di dieu aya bukti maksudna teh aya bukti kitunya yen di Jawa sareng di Tatar Sunda teh kantos ngamumule ka Bima. Tah di dieu dijelaskeun abad ka-15 Bima sawarga dimulyakeun pisan ku urang Jawa. Dibuktikeun ku arca-arca jeung relief-relief anu sumebar di sabudeureun Jawa mangsa harita. Ngabuktikeun yen Bima teh dipuja boh minangka pangaping boh minangka juru salamet umat manusia. Tah janten dina abad ka-15 teh di Jawa ngaieukeun kitunya ngamulyakeun gitu ngamumule ka Bima teh. Tujuanna mah pikeun pangaping gitunya ka umat manusia. Tuluy pikeun nyuhungkeun kasalametan gitunya dina zaman harita. Tah teras aya deui di dieu di Tatar Sunda bukti arkeologisna luput. Kapelna ingatan orang Baduy anu kungsi dicutat ku urang Eropa dina C.L. Bloom tahun 1824 dina Termorzane 1883 nomor 38 ngabuktikeun yen tokoh Bima teh kungsi disembah jeung dimulyakeun ku urang Sunda deui. Tah janten ari di Sunda mah nya bukti arkeologisna teh luput teu aya kitu laleungitan di Sunda mah. Tapi kapalna ku ingetan urang Baduy kitunya anu kantos dicatat ku urang Eropa dina C.L. Bloom tahun 1824 eta teh ngabuktikeun yen di Tatar Sunda teh kantos ngamulyakeun oge Bima kitunya sami sapertos tadi urang Jawa dina abad ka-15 ngamulyakeun ka Bima. Tujuanna mah sami kangge nyuhungkeun kasalametan sareng pangaping kanggo urang salaku umat manusia dina zaman harita.
Tah teras lajeng deui di dieu aya fakta ngeunaan naskah Bima Suarga. Tah di dieu dijelaskeun sajaba di Jawa beh wetan ieu lalakon teh si horeng kungsi dipikawanoh ku urang Sunda. Dumasar tradisi naskah di Jawa Barat mangsa pra-Islam. Kapanggih kapalna tilu naskah Bima Suarga, 2 diantarana diteundeun di Perpusnas nomorna COD L623 sareng L455. Tah di dieu aya sorna tinggali dina gambar 2. Gambarna engkin di akhir pasti dipilarikeun. Nah, teras hijina deui di Kabuyutan Ciburuy sumber tina tilu koropak nyaeta Lontar 7, Koropak 20 jeung Koropak Ciburuy 13. Tah tinggali dina gambar 3. Engke bakal ditampilkeun gambarna di akhir. Teras naskah nomor L455 ditulis dina gebang, anu 2 deui dina lontar, make aksara Sunda kuno. Tah anu matak helokna mah bahasa Jawa kuno. Tah maksudna di dieu naon sih maksudna teh nya anu matak helok? Anu matak helok teh panginten upami dina bahasa urang ayeuna mah anu matak olokna kitu nya. Tadi dia dijelaskeun ongko ditulisna mah ngangge Sunda kuno ngangge aksara Sunda kuno nanging bahasana ngangge bahasa Jawa kuno. Tah eta anu matak heranna teh kitu pangintennya. Tapi di dieu dijelaskeun ieu hal teh nuduhkeun yen tradisi nyali naskah di Tatar Sunda mangsa pra-Islam teh ngawungku oge naskah-naskah anu ditulis lain dina bahasa Sunda kuno. Tah janten eta teh salah sahiji bukti oge kitunya yen di Tatar Sunda mangsa pra-Islam teh henteu ngan ngawungku naskah-naskah anu ditulisna ku bahasa Sunda kuno, tapi ku bahasa sejen tapi ditulisna ku aksara Sunda kuno. Teras lajeng deui kapanggihna tilu naskah anu jerona tradisi naskah di Tatar Sunda pikeun nuliskeun teks Bima Suarga nuduhkeun yen ieu teks teh kacida populerna keur masyarakat Sunda bihari. Jadi maksudna mah kapanggihna teks ieu di Tatar Sunda teh nya mangrupakeun salah sahiji bukti gitu yen carita Bima teh kantos populer kitunya di Tatar Sunda dina mangsa harita. Nah, tuluy kabuktian ieu lalakon teh kungsi dicutat dina Siksa Kandang Karesian 1518 Masehi. Minangka salah sahiji carita anu dilalakonkeun ku Memen atanapi dalang. Nah, janten si Bima ieu teh nya carita Bima ieu teh kantos dicaritakeun oge dina naskah Siksa Kandang Karesian. Tah ieu teh salah sahiji buktos oge nya yen carita Bima Suarga teh kantos dipikawanoh teh aku urang Sunda. Tah bahkan di dieu ku Memen salaku dalang oge kantos dicaritakeun dina naskah Siksa Kandang Karesian. Tah lajeng kitu deui dina Sang Hyang Suar Cinta kira abad ke-16 minangka salah sahiji carita anu dipintonkeun dina wayang atanapi anu osok disebat sagelar Sang Hyang Wayang. Tah janten si carita Bima ieu teh nya henteu ngan saukur dicaritakeun dina naskahna Bima hungkul, tapi kantos dicaritakeun saur tadi dina naskah Siksa Kandang Karesian anu dicaritakeun anak dalang, teras kantos oge dicaritakeun dina Sang Hyang Suar Cinta minangka salah sahiji anu populer kitunya waktos eta. Tah dipintonkeunana teh dina wayang gitu upami dina naskah Sang Hyang Sawawar Cinta mah. Tah teras lajeng deui anu matak heuneng nepi ka kiwari urang leungiteun tapakna asa can kungsi nyaksian lalakon Bima Suarga dina wayang golek Sunda. Tah anu matak ieuna mah kitunya dugikakeun ka ayeunana teh teu aya kitu, teu aya tapakna kitu, teu aya buktos-buktosna yen urang Sunda teh kantos mikawanoh
carita Bima Suwarga gitu. Janten teu aya naskah anu kapendak yang didinya teh emang nyaritakeun tentang Bima anu salengkepna kitu nya. Tah tuluy tapak-tapakna dugi ayeuna teh kitu nya laleungitan seperti bukti arkeologisna teh. Tah teras saur para panaliti aya eta ge lalakon Bima minangka tokoh utama dina wayang golek. Upamana Bima Mungkus, Bima Suci, atawa Bima Murka. Ngan eta lalakon teh mangrupa adaptasi tina lalakon wayang Jawa sabada periode Islam. Tah janten saur para panalungtik di dieu nya tadi disebatkeun yen teu acan manggihan kitu nya, teu acan manggihan carita Bima dina wayang golek atanapi wayang Sunda. Tapi saur para panalungtik aya eta oge anu nyaritakeun anu wayang golek kitu nya anu nyaritakeun Bima Suwarga. Tapi caritanana teh mangrupakeun adaptasi tina lalakon wayang Jawa sabada periode Islam. Nah janten anu aya di urang mah kitu nya ayeuna anu osok dipintonkeun dina wayang golek zaman kieuwari mah carita Bima nana teh carita anu saatos periode Islam. Padahal saur tadi atos dibahas yen orang Sunda teh mikawanoh kitu nya kana carita Bima ieu teh sabada sateu acana zaman Islam atanapi zaman pra-Islam teh ya. Da teras lajeng deui. Tah ieu bukti naskah-naskahna. Di dieu tadi anu gambar 2 teh gambar 2 L455. Tah ieu teh mangrupakeun naskah Bima anu dikoleksina teh di Perpustakaan Nasional. Tah ieu anu tadi teh disebat koh ditulisna mah ditulis ku aksara Sunda kuno tapi bahasana mah ieu teh mangrupakeun bahasa Jawa kuno kitu nya. Sami sareng gambar anu 3. Tah naskah Bima Sawarga koleksi Kabuyutan Ciburuy. Tah ieu mah teks naskahna teh ayeuna teh di Kabuyutan Ciburuy kitu nya. Sami ieu oge nyaritakeun tentang dialogna Bima ditulisna teh ku aksara Sunda kuno tapi eusina teh mangrupakeun bahasa Jawa kuno kitu nya. Tah teras lajeng di dieu aya ieu arti naskah anu neme dipintonkeun teh. Tadi dia nya upami dilatenkeun mah sapertos kieu Batara Bima is de magetiga. Nah eta sapertos kitu eta teh mangrupakeun bahasa Jawa kuno tapi tadi ditulisna ngangge aksara Sunda kuno. Tah upami diterjemahkeun secara bebas namanya hartosna naskah anu tadi teh kieu. Nah Batara Bima teh panang tayungan anu agung katut perantara nya ka anjeunna oge ka tokoh-tokoh suci nu sejena. Maranehanana ngahaturkeun doa sangkan hasil naon pamaksudan maranehanana. Paneda maranehanana ilaharna mah dilengkepan ku sajen bea sapuratina. Maranehanana teu diwidian ngarepresentasikeun anu maha kawasa atawa perantarana nyaeta Batara Bima teh. Kana wangun anu kumaha wae sok sanajan di saparat walungan Ciujung maranehanana nyarembah kana representasi tina batu tokoh-tokoh mulia anu sejena anu penting pisan keur jalan hirup maranehanana. Tah ieu teh nya tina naskah ieu teh ngajelaskeun kitu nya nyaritakeun yen baheula teh kantos Bima teh dimuliakeun, Bima teh dimumule kitu nya ku urang Sunda sareng ku urang Jawa. Sabab tadi teh ari bahasana namanya nganggo bahasa Jawa kuno tapi tulisanna mah ngangge aksara Sunda kuno. Tah ieu teks ieu teh nya mangrupakeun salah sahiji buktos yen Bima teh kantos dimumule, kantos dipikawanoh ku urang Sunda sareng ku urang Jawa dina mangsa abad ke-15 atanapi ke-16. Lajeng deui. Tah di dieu aya inti tina carita Bima Suwarga. Intina tina carita anu aya dina naskah Bima Suwarga teh nyaeta nyaritakeun tentang Bima Suwarga anu jago dina perangna jeung nu kawilang lungguhna sehingga ngajadikeun Bima
pada dimuliakeun ku urang Jawa jeung ku urang Sunda dina mangsa abad ke-15. Tapi ayeuna mah carita Bima Suarga teh populerna ngan saukur di Bali kitunya di urang mah tos kirang. Lajeng naskah Bima Suarga kantos dipikawanoh di Tatar Sunda dina zaman pra-Islam. Naskah anu aya di Perpusnas jeung anu aya di Kabuyutan Ciburuy teh ngan dialogna lain carita lengkapna. Janten si caritaan Bima Suarga itu kantos dipikawanoh ku urang Sunda dina zaman pra-Islam gitunya dina zaman saacan aya Islam. Tapi kapan anu sok dicaritakeun dina wayang golek zaman ayeuna mah eta mah mangrupakeun adaptasi tina carita wayang Jawa saatos zaman Islam. Nah, salarosna namanya orang Sunda teh tos wawuh kitu tos mikawanoh kana ieu naskah teh ti sateuacan zaman Islam oge. Nah, terus naskah anu aya di Perpusnas sareng anu aya di Kabuyutan Ciburuy anu tadi tos dipintankeun teh eta teh mangrupakeun naskah anu ngan saukur dialogna hungkul saur tadi teh dikawitan ku dialog Batara Guru sareng Bima kitunya anu ambekna Batara Guru ka Bima kitu sangka naha kunaon Bima ngancur-ngancurkeun kayangan teh. Nah, benten deui sareng anu versi Bali kitu upami versi Bali mah nyaeta nyokonana teh leuwih kana carita lengkapna atanapi berbentukna teh naratif sapertikeun puisi atanapi kidung kitu tah nya. Nginten sakitu wae anu kusim kuring tiasa kapihatur, hapuntenna bilih seueur kalepatan, boh dina cariosan, boh dina penjelasan, boh dina tulisan. Sim kuring nada dihapunten anu saageng-agengna sabab sim kuring oge di dieu masih belajar. Sim kuring narima kana sadaya kritik-kritik anu dipasihan. Panginten dicekapkeun sakitu wae. Sim kuring amit mundur amit mungkur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.